Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasun. Bapak mewah ibu hadirin sadayana hormaten simkuring. Langkung tipayun sumangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillah ku rahmat sareng inayah mantena dina danget ieu urang sadayana dipaparin kasehatan sareng kakiatan dugi katiasa kempel ngariung di ieu patempatan. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia salawasna ngocor ngagolontor ka Nabi junjunan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargana ka para sahabatna tuk dugi ka urang sadayana salaku umatna anu turut tumut ka ajaran mantena. Hatur sewu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos kasimkuring kanggo ngadukikeun ieu biantara. Hatur sewu nuhun ka Bapa miwah Ibu kali hadirin sadayana anu parantos kersa rumpaheun sumping ngaluhan ieu acara. Pamugi ieu silaturahmi nyandak barokah sareng aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Sekolah hormaten simkuring, Bapak miwah Ibu guru hormaten simkuring, Bapak miwah Ibu tenaga administrasi sekolah hormaten simkuring, sinareng rerencangan sadayana anu kusimkuring dipika cinta. Bapak mewah Ibu hadirin sadayana hormaten simkuring Muhammad Kadafi Azin Firdaus bade ngadugikeun biantara ngeunaan pengaruh media sosial. Numutkeun data tina We Are Social and Hootsuite Indonesia tahun 2024, leuwih ti 70% masyarakat Indonesia aktif ngagunakeun media sosial. Pamakean anu berlebih anu henteu kakontrol bisa nyababkeun kacanduan, kirang fokus kana diajar, sarta gampang kapangaruhan ku eusi negatif. Pikeun yang hareupan ieu pimasalahan dibutuhkeun literasi digital di lingkungan keluarga, sekolah, tuk masyarakat sangkan pamake leuwih wicaksana dina ngagunakeun media sosial. Ku kituna hayu urang ngagunakeun media sosial kalayan wicaksana, milah eusi anu mangpaat, henteu gampang percaya kana hoak, sarta ngatur waktos supaya henteu ngaganggu kewajiban utama seperti diajar. Bapak miwah Ibu hadirin sadayana hormatan simkuring, pamungkas carita amit mundur amit mungkur, hatur nuhun anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.